Atu kacirina ku ente ya ku boler ente. Ya jelas Arab. Gaya bicara anak. Setelan anak. Kecuali anak ngomong tatin lu cangci tu cangci. Kita Mandarin. Ike kimochi. Eta Jepang. Oh yes no. Yes no. Kita Barat. Si Umi hirup mah bab akibat ngajang geus aya hakikatna. Sebab dahar urang jadi seueuh, sebab diajar urang jadi bisa, sebab nahbeut duit jadi weuteuh. Teng teuingan nu kitu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh anak duduk? Boleh. Geser. Maksud anak ente geser. Kayak HP lama ente nggak bisa digeser. Maaf, Anak wanabut. anak wan apa abud? Maksud anak ngaran anak wanabut. Heeh, urang nyalukana kudu anak wan apa abud? Kumaha ente we? Kumaha ente apa weh? Ulang lir urang atuh. Ente ngalilir anak. Ente magrum. Nges ente nyalukan anak wanabut. Oh, wan abud. Wanabut. Wan abud orang Arab ya? Katingalina anak Arab apa Afrika? Arab sih. Atuh ente pakai nanya. Balul ente. Emang salah nanya wan. Ente biar nanya ke anak Arab apa lain? Atuh kacirina ku ente ya ku boler ente. Ya jelas Arab. Gaya bicara anak. Setelan anak. Kecuali anak ngomong tatin lu cangci tu cangci. Kita Mandarin. Ike kimochi. Eta Jepang. Oh yes no. Yes no. Kita Barat. Coba Indonesia wan. Kelek na harideng. Bisa wae. Abud mah. Anak lupa. Ngaran ente sa? Oni. Oh apa nih? Oni. Maksud anak nyalukan ente. Oh apa nih? Oni teu make apa wan? Oh oni. Nam. Bahlul ente. Waduh. Ente bisa oge bahasa anak. Aduh. Ngaran ente sa tadi? Oni. Kebeneran anak nangan kontrakan wilayah dia. Apa ya? Ayo wan. Ayo. Nah, anak suka orang gesit kayak gini. Ayo. Kemana wan? Itu di Lewat kontrakan. itu. Ayo. So Wan salah wan. Kalau gua anak ke diberi fulus. Atuh atuan daun pulus mah. Maksud anak duit, lain daun fulus. Duit. Bener wan? Masya Allah. Ente terpercaya ke anak. Anak utang pangawadul. Anak raja minyak di Arab. Anak hitung-hitung sedekah ke ente. 5 juta ku anak diberi. Wah, bener wan? Masya Allah, ente. Kepercayaan ente ke anak. Tuh, fulus sana banyak. Mana tuan? Tidak 5 juta. Gampang fulus mah. Ente neangan kontrakan heula jeung anak. Fulus tenang. Nomor 2 fulus mah. Oke? Awas yo. Awas. Kita titu. Kita kontrakan awanan. Waduh, balu lente. Maksud anak lain kontrakan imah. Naon tuan? Maksud anak hari mana bisa dikawin kontrak. Astagfirullah. Hei, ente tega blek panen. Susah. Ampun. Saya nih, wan abud kenangan harem nu bisa dikawin kontrak. Betul itu. Milo. Jangan Milo. Oke.
berangkat. Wan, orang mau diajakan? Ente mah bahlul, teu paham maksud ana. Usah lain. Wan, sok Wan. Dia lawan. Kali kelawan. Kali kelawan. Mending ana dibawa ka dieu, nanaharina. Kalem, ayeuna mah orang ngopi heula Wan. Ngopi. Naam. Rahid. Fulus naon? Fulus. Ah, fulus. Tenang fulus mah. Ana banyak fulus. Saya Ana banyak. kawan mah. Raja minyak panuan di Arab. Ah, jelas. Soal Raja Togel ya Wan. Ente ulah kitu ente magrum. Oh ne amat itu dipastikan gitu. Anak di Arab bawa loba. Anak bawa saeutikeulah anak. Cenah loba tapi saeutik heula. Ai di Masih aya di mah. Anak teu dibawa kafe. mantap. Beli kopi. Berangkat. Udah mah ya, tungguan di dia. Oke, siap. Jailan wae si onta. Ngeunah wae ke kampung aing neangan awewe jeung dikontrak kina. Kampung aing anu kitu awena. Jailan wae molor sih yang minum kopi sia onta. Tita titu. Wan, kopi nawan. Syukron. Sikat mumpung panas kene. Entong disikat. Ieu mah kopi lain huntu. Bisa wae lak-lakan onta. Wajib. Teruskan Wan, teruskan. Mantap. Mantap. Kopi naon ya? Kopi naon merekna ya? Kopi hidung Wan. Ana nanya ieu kopi naon merekna? Oh, kopi cap naga Wan, asli Bogor. Mantap. Ana rek bawa ke Arab. Di Arab kopi cap naga, aya oge cap onta. Siap. Aik mau barahawan. Aik mau bara bungkus ke Arab. Ana mau pasti loba. Siap. Siapkeun wae ku ente. Beres. Jip. Orang tahu kayak gitu pas lihat nan. Udah nih ya. Ana pusing. Di mata anak aya kayak ucang-ucang. Ana lieur anak. Itu cap naga mau gituan. Efeknya molor sih, molor. Anak pusing. Anak. Abud bobo. Oh, abud bobo. Kalau tidak bobo digegel kebo. Molor ya, gawean lain. Mana wae. Kayak gua aing kawin kontrakin ya jeung embe. Kirdun. Penabuhnya lu kan orang lain. Nam, sadeuy atuh. Ente apal teu tadi nu nganter anak. Mana teh jelemana? Sahawan? Eta anu bukna si Galalay. Oh, si Betty. Si Betty. Haram jada eta, jelema geus ngajalan anak. Hese jelema anjing tomang. Emang si Betty mah gitu, geus aneh. Bagi ente aneh, bagi ana haram jada. Ana geus di jailan. Apa kata dunia? Ana raja minyak di Arab. Di jailan ku jin tomang. Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani, Wan Abud. Tepangkeun nami abdi. Jurig. Masya Allah. Ana Wan Abud. Oh, Wan Abud. Ada kamaran atuh. Oni jeung Wan Abud. Yang ngasih Betty, Chef. Nah, nangan si Betty, nubukna gondrong. Ana tadi di jailan. Apa ente manggi? Tadi mah aya sawah. Betty teh nyawa tak kemana deui. Aduh, ana eta jelema geus salam jadah ka ana. Masalah jam minyak di jailan.
Ayo. Engke deui. Soalnya masih kena panjang. Urang jangan tiba-tiba heula. Ampura ya, Wan abut pasti leuwih apa tibatan Asep. Lamun sholat awal waktu teh eta leuwih sae. Aya hiji hikayat. Si mayit dilalap ku seuneu di jero kuburna. Padahal si mayit eta teh selama hidupna sok salat. Nah, Sep. Eta selama hidupna sok lalai ngangkeun salat. Astagfirullah. Sakitu nu osok kumaha parang meureun. Tah makana eta yuk bangsatlah. Kemana ente? Kemana? Salat. Gampang, eta masih kena panjang waktuna. Ente ek milu eta apa ek milu anak? Fulus. Ayo mana? Atuh hayu. Dah. Wani, itu si Bondong. Tewak. Wayo. Oi, Cinto Mang. Oi. Oh, kamu. Si Umi di rumah sebab akibat najan geus aya hakikatna sebab dahar Marhaban ya Saru Ramadan ya Syarosi. Goblok. Injak kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa si Surian? Atuh golek cerah-cerah. Wan apa abut? Wanabut, anak wanabut. Urang nyalukana anak wan apa abut ulah sok ngaliwat urang atuh. Aing ek ngomong jak. Ente Naon? ngalilir anak. Anak wanabut. Anak wan apa abut? Abut. Anak wan apa abut? Maksud anak ngaran anak wanabut. Urang nyalukana anak wan apa abut? Kumaha ente? Anak pusing. Nges ente nyalukan anak wanabut. Kumaha ente? We apa? Nge cancang adinya mo. Goblok di kumaha ente apa we? Ulah ngaliwat urang atuh. Ente ngalilir anak. Nges calukan anak wanabut. Pasti mana kira kaing mana ieu. Ari giliran magrum. Salah. Ari giliran aya giliran magrum teh dibawa. Salah. Kumaha ente? Kumaha ente apa we? Tuh make we cekeheadna. Kumaha ente we? Kumaha ente apa we? Gua tadi. Wan orang Bener. Wan abut orang Arabnya. Katingalina anak Arab apa Afrika? Arab. Atuh ente pake nanya bahlul ente. Terusan kos kontak. Goblok. Wan abut orang Arabnya. Katingalina anak Arab. Itu bisa sih. Katingali ku ente gaya bacara anak. Gaya bacara. Kecuali anak ngomong taktihu, su taksu, nasihu. Kita Mandarin. Iki, kimochi. Eta barat. Masya Allah. Ente teningali anak utang pangawadul. Ente tenyawa anak raja minyak di Arab. Tapi anak tenyawa deui. Tolong. Bere fulus ente. Arati langsung ke orang bere pulus mah. Fulus anak maksudnya daun, lain daun. Gituan wae sudah. Mereka bangpang. Kontrakan, kontrak dikawin hari. Maksud anak, Harim lu bisa dikawin kontrak. Eta. Merek kopi naon ya, mantap. Untuk adunya heula. Kopi gawan naon ya? Gawah hideung wae. Kopi naon. Anak nya hoy.
Majib. Lalaunan Wan, panas ka na. Oh, anya jadi kaya sih. Ano jadi ngomong gitu teh? Nya siapa Lalaunan benernya siapa tapi mantap. Ana rek bawa ke Arab. Di Arab kopi cap naga, aya oge cap onta. Siap. Tenang wa arek marah marah goblok. Haram jada eta ngajailan ana. Hese, jelema anjing tomang mah. Emang si Betina gitu bet, bet. Alai seueur sayu. Ayah hikayat si Mait dilelep. Oh nih, itu si Gondrong. Jangan. Hayu, udah. Ngomong gitu amat teh. Oh nih, si Gondrong itu. Urang tewak. Ayo buru tewak. Panjena si